Dengerin ngecema ngajawab sakapeng. Mani teu nyambung ibu tungtuna ke or nah jadi eng. Sakalor. Barangan lik. Tadi waktu lohor ayeuna asar. Barang datang waktu ibu kalaka nu tinggaleun nu kitu jalma. Barang datang waktu maghrib budak ngora kala gudag. Lain gudag gideg. Gudag gidig. Tapi bener sih gudag gideg aya, gudag gidig aya. Dari Sunda masuk aya pengulangan kata, aya mondar mandir, terus aya deui bulak balik, terus aya deui ulad alid. Jadi ulah kuda belhom sana ulad alid. Ada Sunda mah beunghar ku bahasa, bah udah sok aya pengulangan kata. Barang datang waktu maghrib budak ngora kala gudag nu tinggaleun salat nu kitu incuna. Kelak. Ya jurigna biasa we tong malalatot ka dieu atuh cek kos nu ambek ka abdi teh. Tos maghrib isya. Barang datang waktu isya budak ngora kala kangagaya nu tinggaleun nu kitu incuna. Kuya nya lain lembing. Kuya teu nyambung sia piraku ka Isa jeung ing tungtungna kuya. Si Olik aya piraku incuna lembing teu. Barang datang waktu Isa budak ngora kala ngagaya nu tinggaleun nu itu incuna. Tah karak nyambung tong incuna lembing sejauh. Entos Isa subuh. Barang datang waktu bapak-bapak kalakah nu tinggaleun nu kitu jalma teu. Tah kitu masalah eta teh sisindiran keur urang supados urang ngemutan kana ibadah salatan nu mantak. Sok contohan ka murang kalih teh hudang tengah peuting diajar murang kalina hudang tengah peuting. Bapakna saum diajar murang kalih saum sabab naon intina lamun hayang boga budak anu saroleh ulah tawuran wae tadi saur Pak Kapolsek. Yeuh lamun hayang boga budak anu saroleh meureun indung jeung bapana ge kudu sobar ngadidik anak ulah arah. Naon lain salah teh kurang fokus. Lain salah nu mantak mun ngaji sing fokusnya ibunya. Bukan salah karena ibu kurang khusyuk, kurang fokus, maka jawabannya sedikit kurang tegas ibu tadi menjawab. Duh, Masya Allah. Salat dikerjakan di awal waktu, amalan perbuatan yang Allah cintai. Amalan ibadah yang paling utama, salat dikerjakan di awal. Sok Pak ulah ngadenge ajan teh lah kedeung karake adan. Geus adan kadenge Allahu Akbar la ilaha illallah karake komat. Geus komat batur baralik salat zuhur ti musolatnya kedeung lohor mah jam 2 ge kaburu. Geus jam 2 akhirna bapak kasarean hudang 3:30 hijikeun neuk waing jeung asar. Menang ti mana main hiji-hijikeun we heueuh emang lamun keur sarena teh mah sare teu sengaja ai kira-kira sarena jam 2:30 mah atuh kade bapak.
Ibadah ayeuna urang teh naon? Sabab datangna panyakit hate, sabab datangna panyakit lahir jeung batin urang, di antawisna kadang-kadang urang teh sok ngagampangkeun kana ibadah salat. Sok mun hayang sararehat mah awak laksanakeun salat di awal waktu. Masya Allah teu karasa geus jam 12:30 kakarak naik. Bu, Bapak, sok tah kedap deui ayeuna urang lebet kana sasih Ramadan. Manfaatkeun sabaik-baikna, sahade-hadena, sasae-saena. Sok di mana dongkapna sasih Ramadan kita sambut penuh dengan kebahagiaan. Kakarak urang bagjana wungkul ge geus dibebaskeun tina seuneu neraka, komo bari jeung dina praktekna. Kitu kayana. Ngan harita keneh ieu ceu nung ceu anah ma ijah ma odah ma acah katu ceu neng. Dibarengan ku ma akem ma iti ceu engkom bimin nya kitu keneh. Araya teu mudah-mudahan sing lalebet surga. Haraya ngasup ka surga ayeuna pangke. Ongke berarti can sia paehnya. Da abdi mah tuh hayang maot keur kieu teh uje. Doakeun guru-guru urang sadayana sing pararanjang usiana nya, sing sarehat lahir batina, sing salabar ngamanfaatkeun ilmu agamana, urang sing dipasian ilmu anu manfaat dunia akhirat. Kitu kayana cek neng teh Jang. Jang Hendra, selain salat teh amal ibadah anu dipika cinta ku Gusti Allah teh naon deui si Hendra tuh ngagera jelaskeun kitu kayanana. Iya gelap. Iya giliran uing mah teu kelap-kelip lampuna nya. Tadi mah langsung kelap-kelip, Mang kelap-kelip kan. Iya anjay keren ya, keren. Ngan lamun keur kelap-kelip na wayahna Kang ulah direkamkeun. Komo bari jeung wani moto. Moal henteu hasilna ge beut uing warna-warni jiga pelangi. Ya. Jeusar boah ge naros deui Jang Hendra selain ibadah salat teh naon deui si kira-kira anu bisa ya mal ibadah teh nu leuwih utama. Asa atuh beuring ayeuna. Ieu penting ayeuna dihadiran ku Bapak Kapolsek. Dihadiran ku Bapak Camat, dihadiran ku Bapak Lurah. Pak Lurah anu mana? Bapak Lurah anu sayang, anu bager, anu kasep, anu gagah pertentang di hareup asa hareupeun. Gigi rasa gigireun di tukang asa tukangan Lurah. Olik Bang ningalikeun aya pergerakan henteu. Aduh Ibu. Hati Pak Lurah. Masa Allah ajri sapios ya. Punten katampi ibunya. Katampinya. Hapunten Pak Lurah salaresna mah Hendra mah tara biasa menang gocap gitu kaya anana. Pilih pada ditabihan ku Pak Camat. Aya Pak Camat na oge aya. Kunaon? Kunamin deh. Kieu ai can ngopi teh kaceletot wae. Ya sudahlah jamaah. Sebelum melanjutkan ceramah, kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini.
Wah, akibat genjlong ya jadi tumpah kopinya. Ini kopi apa susu ya? Mantap kopinya. Harum aromanya. Nikmat susunya. Kopi menang mentah. Anda sariawan, kaki Anda pecah-pecah. Sakit tenggorokan dan susah sekali modal. Minum larutan penyegar cap kaki janda. Ingat, nu aya gambar sukuan dari Sinde. Kultus summa ayun. Ngahaja pae sareri lah. Mahawe. Iya soalnya bisnisnya karak cair gocap ya. Kumate palurahnya karena ge bisnis penting mah cair. Insyaallah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab yang kedua, summa birrul walidain, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka pantas ketika lihat, perhatikan sekarang, zaman sekarang Masya Allah. Banyak sekali kasus kenakalan remaja. Bahkan ketika seorang Frederick William. Seorang Frederick William. Menulis di dalam bukunya yang berjudul The Communication of Revolution mengatakan. Wow, te prediksi William. Te. Da. Cuek orang Tambak Sumur. Dia mengatakan bahwa tidak sedikit anak-anak muda kita yang melakukan free love. Free artinya bebas, love bercinta. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang melakukan free sex. Seks bebas. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang melakukan someone living. Tinggal satu rumah dengan tidak adanya akad pernikahan. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang melakukan someone living. Ini bahaya. Maka pantas banyak istilah arkoba, anak reduh kolotna balangsa. Padahal jelas Allah menegaskan wala taqrabuz zina. Dan jangan engkau dekati zina, mafhum muwafaqahnya, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Makanya ini bukan karena kurang pendidikan agama, karena kurang perhatian dari kedua orang tua. Ya punten Bapak Ibu, hese zaman ayeuna ngajadikeun murang kali jadi budak anu saroleh. Sabab naon? Dipasantrenkeun budak kadang-kadang teu betah di pasantrenanana, diasupkeun ka sakola budak ngan tawuran bejeng tawuran di sakolanana. Numantak al-baitu madrasatul ula, keluarga adalah sekolah yang paling pertama dan paling utama. Beda zaman baheula, urang keur ngarora keneh diajar maca teh sekolah dasar jelas. Ibu ibu jelas macana. Beda anak muda zaman sekarang. Ibu. Ba apa bapak, anak muda sekarang ba apa bapak. Nepikeun kamari aya operasi zebra. Anak-anak ikut pengajian majelis talim naik motor bertiga, tiluan naik motor, nah atuh
Sampai bapak polisi memberhentikan. Selamat siang dek. Siang pak. Kenapa naik motornya bertiga? Ada nggak pakai helm? Mana surat-suratnya? SIM, STNK-nya. SIM belum punya pak, STNK ada. Waduh dek. Ini STNK-nya mati dek. Ya sudah kita doakan buat STNK kamu yang telah mati. Al-Fatihah. Didoakan ke polisi. Begitu beres, selesai. Pak, damai we pak. Sia letik-letik damai-damai sia. Udunnya banyak, sok udunnya naon pak. Maboro we. Tilu bungkus jeung baturan bapak duaan. Siapa? Mentas ke warung. Begitu di warung beli rokok, bu. Nyunkan rokok tilu bungkus bu. Di warung bapak itu tuh. Anu mana? Tuh itu bu. Pak! Tuh punya tuh. Marlboro tilu bungkus bu. Ya, bere ke warung. Pak, rokoknya pak, Marlboro tilu bungkus. Nuhun jang, kada di jalan. Begitu beres operasi, cek nu warung. Pak, reka mana pak, balik wae pak. Kunaon gitu. Can dibayar rokok tadi pak. Goblok aing ditipu ku budak ieu. Tah, budak aing mah wani. Wani budak ayeuna mah masyaallah. Tanu mantak ibu bapak jamaah sok ayeuna teh ulah diantep teuing. Ieu mah ai hayang boga budak anu saroleh berbakti kepada kedua orang tua padahal kama kola roma irama fi kaseti dangdutihi. Sebagaimana Roma Irama dalam sebuah judulnya yang berjudul Keramat. Kata Bang Haji. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Anda juga ada akademi ya. Dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang Pildan ya. Tanpa ada batasnya. Nah dikeprokan. Siga manuk japati dikeprokan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Masya Allah. Memang terkadang membingungkan dengan alur cerita kehidupan ini. Alhamdulillah, Bang Haji senang tentu malam hari ini. Kenapa suaraku jadi begini, Pak? Mungkin karena kurang saweran. Jadi kadek kasep gelis manurang kalinya
amal ibadah yang Allah cintai yang utama yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang. Wah, insya Allah ibu mudah-mudahannya doakan caroge urang sing kenging rezeki anu halal, saya tur barokah. Mudah-mudahan ku rezeki nu barokah jamaah sadayana nu can kajian iman sing bisa kajian iman nu megah. Susuganan we tina rezeki barokah ka peser sawah. Tina hasil sawah jamaah tiasa angkat ka Mekah sareng Madinah. Di Madinah teh terus ibu meser oleh-oleh korma jeung sajadah. Da pasti lamun balik ti Mekah mangemutan geus loba semah. Dibagikeun eta korma jeung sajadah teh ka maanah maijah maocah jeung maodah. Mudah-mudahan ku rezeki nu barokah anak urang jadi anak nu saleh turu salehah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Susuganan salah sajina bisa dikawin ku anak lurah. Terus urang maot dina kayan husnul khotimah. Al-Fatihah. Cekap ti abdi sakitu mugi-mugi sing ayaman mah. Can keneh wae. Ayat 3 kabeh nanya karak berat tadi. Karak 2 nu kahiji naon cenah tadi ibu? Salat nu kumaha? Nu dikerjakeun di awal, nu kaduir 2 nya eta naon? Nya kitu we. Nu kadua berbuat baik kepada kedua orang. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu terletak dalam ridhonya kedua orang tua. Nu kacilu mah kedeung urang beri keula sholawatan. Ibu ya sholawatan heula. Sok 1 ancan setengah 2 urang sholawatan heula sajam setengah. Cekaplah sholawatan mah sejam gitu. Ngan urang cobian sholawatan nu biasa ku ibu-ibu di pangaosan geuning sok aya unggal minggon geuning pangaosan minggunan sok aya nu sholawatna teh kieu ya. Versina versi santri doso. Nu ieu sholawatanana nya kabeh kudu ngelu sholawatan supados barokah sadayana. Geus rada medok teh mah beda ya. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafana al-Mukarram ya Rasulullah. Ya live-nya. Live nona. Hah? Oh Yusuf nonanya. YouTube kan. Aduh teu PDA. Sudah berapa juta yang menonton? Ada sekitar 10 juta dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah 10 juta mata memandang yang sedang menyaksikan penceramah yang lain tentunya. Lain kerengalalajuan abdinya. Cok. Jamalak ma fisnain ma syafit misluin asar fuadi wisa